Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barmiasa sadaya wan pangkeuli dina acara dongeng Sunda garapan Mang Damas. Urang Mang dongengkeun deui wae mulang katinu dina acara dongeng Sunda. Mang dasar dongeng barendraskeun seri anu kaopat. Alhamdulillah sesrap Mang kantos kantun 240 mudah-mudahan we jasa sesrapan teka sarabu we lah, mudah-mudahan tonton terus we lah, sareng like na sareng komena teh hilak oge kana yang lama lah si sukses gitu kalau Mang mah tanya. Aduh semangat lang teraskeun cari anu kaopat sok kaparayun sadayana kontaturkeun barang dongkap pasanggrahan kasano Putri Ambat Kasih nuju sasauran sareng rayina anu jandangan Ratna Herang barang tingali Sang Prabu Anjana kekinten kapitut dina manahna. Saha eta manana geus-geus teuing sabadana Ratna Herang mulih ka pakubona Prabu Siliwangi mariksa ka garwana saha eta istri nu tadi teh ku garwana dicarioskeun yen eta istri nya rajina Ratna Herang malah mah harita geus dilamar ku Prabu Purumbul Ratu Jayapura bakal dijadikeun garwana Prabu Siliwangi nyadika. Rai kumaha kinten-kintenna upami Ratna Herang teh disuhunkeun ku Kakang bae wangsul Ambat Kasih. Prabu abdi Gusti teh kinten rempana ku Prabu Murunggu jalaran Prabu Murunggu teh dina danget ieu mah kongat kagagahana Bapak oge tuh inu gimirna manawi kapaksa ngaluyan kana maksudna teh naha Sang Prabu jasa ngayanan Prabu Murunggu sarta ngawonkeunana margi lamun teu kitu Prabu Murunggu bakal ngajara ka nagara Cindang Kasih oge tangtos nabasmi Sumedang Raran pilihan eta upami Sang Prabu laras-laras miharep apun adi disuhunkeun ka pangarsa Sang Prabu sangkan dipangdamelkeun dua situ sareng dua parahu anu kedah rengsena dina mangsa sawengi teken ngapayunan ku serengge oge di tengah situ teh kedah aya pulau pikeun mancang krama ku Sang Prabu eta panuhunkeun teh sanggeman salajengna mantena ngayakun Cinewaka ka Purwakali. Prabu meredis supaya pangdamelkeun parahu dua dina saeuting galawan ulah kapiheulaan ku panon poe. Purwakali nanggem yen bade ngestoskeun pisan kajaba ti eta Sang Prabu ngangkir patih Ketugelindu Singadaru ti patih papancenan supaya nabuh bene kabuyutan. Parentang geus dilaksanakeun bene tabuh sorana ngeueungan kapupina ka mana-mana balara pisukla kena pisuklukna daratang tungkep alun-alun Sumedang Larang. Sanggeusna pada ngarumpul Kipati wabarkeun yen urang sararea kapancenan pikeun ngabedah situ dua sarta di tengah kudu ngawangun pulau. Eta situ kudu rengse samemeh balebat barang parentang geus direngse balarea sadayana saur manuk bakal ngajalankeun sakumaha pangersa.
tuluy bubar baris tatan-tatan lian teu eta Prabu Siliwangi ngutus mantri duaan Minang Saraya ka Prabu Jingjiriwa yang di nagara Puncak Larang kulantaran baru ngagungurungan negeri Jayapura. Hiji mantri sejana diutus ka nagara kuningan Minang Saraya ka Prabu Panggung Sari tapi ramana Prabu Siliwangi rajitna Prabu Anggalarang kitu deui yang santang diangkir di Pajajaran pikeun nguatkeun barisan Wajabala ka Sumedang Larang. Barisan urek ngarugurug Jayapura teh diwangun ku Wajabala di Sumedang Larang Pajajaran Puncak Larang jeung ti kuningan anu diparentahkeun pikeun jadi titilih pucuking barisan pakis Sumedang Larang. Pitemana barisan Pajajaran ditilihna Lembung Gumuruh Badak Carem jeung Panji Boma sadatangna kawates negeri tuluy aregrep. Mata-mata di nagara Jayapura lapor ka ratuna yen musuhna geus ngayakeun pasanggrahan ditapan wates Prabu Murungguh tuluy marentah kapti supaya mepet balad kajaba eta sang Prabu ngutuskeun cahiji mantri kakasi lanjir wulung pikeun mapag musuh. Peperangan katidak seunitna mantri lawan mantri papatih lawan kitatih deui. Tina waktu harita barisan Sumedang Larang katambah deui ku barisan tina katina dunuhwan ku labuan ku anjeunna. Korban ditihakana geus teu kabilang lobana. Mutaratu oge geus lain katurkeun barang patih Jayapura geus kasambut Prabu Murungguh teu bisa ngawer amarahna lajeng maju diiring ku Ramanti saenggeusna paharep-harep jeung Prabu Siliwangi. Prabu Murungguh mariksa kalangan kaula tumanya saha ngaran sampea Prabu Siliwangi nyawaler namun sampea teu terang nya kaula nu ngaranna Prabu Siliwangi tesarepna nya kaula pisan ngabakal ngarebut baratna harap ti pamajikanun sampea teh. Barang mireng ucapan Prabu Siliwangi kituna Prabu Murungguh kepingkeun amarahna teu talangke juas angkat gandana bobot 1000 kati. Dipepekeun Prabu Siliwangi tapi dicingkeunkeun jadi meneran gada picing kuat jilum dibal dilempangkeun tumbak ku Prabu Siliwangi ditapis tumbak deui dilapisan kilih tumbak papelit-pelit tumbak Prabu Murungguh dipotong turutna beut keris kitu deui Prabu Siliwangi duanana kilih tawes. Prabu Murungguh kabeunangan keris Prabu Siliwangi nayang dina beuteungna Prabu Murungguh parat kapukaun lenggor Prabu Murungguh teu mati sanggeus Murungguh kasambut. Wajabala Jayapura cenah bongkang benderana anu warna beureum dipasrahkeun ka urang Sumedang Larang terus tempatkeun ka hanapeun bendera Sumedang Larang nu warna kuning tandaning urang Sumedang Larang unggul teuing. Panasa teu kapeula atuh di dieu. Insyaallah dinten lantas dongkap. Nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.